Bakat sayang tok teh terus sok tara anu ngaberesan heuh kunaon euy sok bakat-bakat kitunya geus tong loba wangkong ieu saran urang mah nya sok we beresan da loba wangkong ge percuma nah make percuma heuh da digawean keneh ku ece geuning matak geus ayeuna mah tong sok loba wangkong nya ayeuna mah gawean ku ece da loba wangkong oge kacape-cape tanaga keur mah loba pigaweun ece beuki ngomong geus ayeuna mah nya gawean ku sendiri heuh atuh tah geuninganan teuli lah sayang tok teh geus beres heuh matak tong sok loba wangkong da eta geuninganan teuli lah geus diberesan deui geus beres deui geus rapih deui nya beres ngaberesan sayang tok itu tuluy sasapu heuh da geuninganan tu geuning sasapu teh nya loba runtahna teh jaba eta peuji tina kasur oge bararijil teuing ieu kasur loba peujitan we hayu bararijil sing bararijil eta peujit beres kamar disapukeun duanana ieu teh tuluy nyapukeun tengah imah teh tadi teh aya si Dedis mama minta acis seueur da pagawean maneh mah naon deui iwal ti minta acis jang menilang layangan pastina oge da moal jauh atuh mama keun bae da anis teh cenah resep penalang layangan heuh sabodo ting tah beres sasapu ieu teh nya ulang teh arek langsung gegero ieu teh gegero teh ting geus sabar kali ting kadua ting katilu kuat pokok ieu teh badengku geus minang gegerona biasa eta teh proyek si Jia kadang-kadang nu bersih oge dikacai-caikeun dicemplung-cemplungkeun kana nu kotor atuh jadi kalolotor kabeh ampun da heuh da bingung rakna nya teh dihandap teu bisa di luhur teu bisa jadi teu bisa ditutupan mah moal meurna diome ku si Jia pastina ge aman tadi dia oge sabaraha hiji aya 3 lamun teu salah mah mangkok bersihnya teh di kumaha teh diasupkeun kana nu gerohanan atuh jadi kalolotor tah beres digosok-gosok ieu teh langsung we ku urang teh dibilas heula nya hiji-hiji ning tu beres dibilas-bilas teh lapi teh urang entepkeun kana parantina nya naon cenah parantina heuh rak piring ning teh rek handap teh kumaha si Jia babari nyokotna ge di dinya geuningan rak piringna oge mangkokna oge dihararandap anu penting mah keun bae aya nu lain namanya asa ulah beling we paur matak beling masuk disimpenna di luhur beres gegero tuluy we kita rek ngepel tapi sameh ngepel di kumaha heula nya nya make sabun disikat tah beres dikumas beres dibilas oge tah ieu teh urang lap heula nya kamar hareup pokona mah sela-selana ulah poho kade nya kabeh pokona mah ulah aya anu tertinggal debu-debuna ge urang empel teuing teh ngepel teh asa unggal poe hayo we ngepel tapi asa eueuh tapakna aya di imah mah nya Gustin Magung capek gawe teu kapake teh kieu meureun nya cokol heuj inung baheula mah cenah lamun inung amun urang baheula ngabalatakeun teh sia teh cenah hayo we ngabalatakeun imah inung teh capek beberes karasa ina mah ku aku karasa geuninganan capek nya cenah beberes teh geuninganan heuh ai teh diberesan mah nya bisa aya semah tidak terduga geuninganan komo semah anu jedul maksudna anu pejabat mah nya sok era atuh keun butut-butut kayak diberesan dibersihan mah nya rapi katingalina oge meureunan seger genah bersih beres ngepel tadi teh mawa sampah di dapur urang duruk ieu teh heueuh si pempes biasa paranti si Jia sok geus loba ngagunuk daripada engke ditumpuk-tumpuknya bisi lila kitunya geus urang tungtut urang durukan sawareh-sawareh ieu teh tuh ieu tanah di jal di burusut